wa rasulul mustafa min samimin nizar nabiyun wa du'an bihil aghlal wal asar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina fatahul futuh wa masyarul amsar. Salatan wa salaman daimaini muta'aqibaini ma'aqobal lailan nahar. Amma ba'du. Amma harfu syartin daiman wa tafsilan ghaliban la ya'ma kama mayakum min syai'in wafa. Faqala Syekh Ibnu Malik fil Khulasah amma kama mayakum min syai'in wafa litil wiha ujiban rifa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man intaqala yata'alamu ilman ghafirallahu qabla ayyahtuwa. Faqala aidan la tazul qadamu 'abdin yawma qiyamah hatta yus'al an arba'in an umrihi fima afna wa an jismihi fima aflah wa an ilmihi fima amila bih wa an malihi min aina maktasabahu anfaqah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah lana amin sudurana amin wa yassir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisanina amin yafqahu qawlana amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin wa bayyin wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an amin ya Allah ya Rabbal. Puja syukur orang payunkeun ka zat ilahi Rabbi Allahu Ghafur anu mana mantena parantos ngairodah ka urang sadayana dina peuting ieu urang biasa kepangariung dina ieu mah falah barokah muga Allah dina acara mi'emut sasih diisrokeun sareng dimi'rajkeunna junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaidahan ku shalawat wa salam pamugi dilimpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayunkeun ku pribados kareng-rengan ieu DKM masjidnya langgar baik berupa struktural sareng fungsionalna anu ku pribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Aparatur pemerintahan jatah sampikeun ka bawahan kalau sandang dia dihadiran ku Bapak Kuwu Bapak Lurahnya nyuareng-rengan amna manawi aya BPD MUI Karang Taruna sareng sajabina sami anu ku pribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Tokoh masyarakat jeung tokoh-tokohna para kiai ustad jeung santrina pamuda pamudilan pareman-paremana kung wayah anu sami hadir di tempat mudah-mudahan kung ngariungna urang dina tempat masih ngajantenkeun wasilah cukang lantaran ka urang sadayana kin di alam-alam hariwang alam masyar namina dikepelkeun deui bari ayeuna kasalamatan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pawargi sadayana asa cikene we tengah jadi dieu teh kamari teh raja mulu dieu teh mulutnya paingan teh atuh asa anyar keneh dieu teh geus ngonang deui berarti goreng patut ngaji teh ya da ari nu alus mah biasana sakali dionang wes cenah secara dionang deui berarti alus kapal tah aya nu hayu pae dionang mah goreng patut eta teh teu leurak-leurak berarti ya sekali dionang teu dapal onang deui teu dapal onang deui teu dapal goreng patut eta teh da anu alus mah sakali daunang geus we sakali hade eta
tongkat duit ujar-ujar ya mudah-mudahan atunya sok sanaos sering ka dieu ya asa adar keneh kamari kalau di sana ngajenkeun berkah ka urang sadayana urang sana kenge ilmu manfaat malah madar hirup urip urang sana sapapaosna aya dina panjaleunan yang murbeng alam Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana ayo sarang Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana Allahumma fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana para warga sadayana dongkapna urang kana ieu tempat urang sejak tolab ieu pangajian biasa urang mah disebut pangaosan beres nah make jeung sebat pangaosan margi setiap anu hadir kana ieu tempat aya hargaan ari pangaosan mahal teu mahal ta urang nu hadir kana ieu tempat teh jalmi-jalmi anu boga hargaan minimal boga harga diri ari nu aya hargaan mahal kan disebutna mahal ye geura ieu inget nanya heula ari batu nu ngajentul di wahangan aya hargaan teu eueuh hargaan batu nu ngajentul di wahangan eueuh hargaan lamun hayang aya hargaan eta batu bawa kasih jalan pek-pek disebutna batu pecah mahal hargana 200 perak sakilo hayang aya leuwih hargaan pek-pek deui sing sagede peureup naon disebut teh hah nu sagede peureup heeh tah leuwih mahal hargana hayang leuwih hargaan deui pek-pek deui sing sagede inung suku ngaranna seprit atawa koral leuwih mahal eta teh hayang leuwih mahal pek-pek deui sing sagede cingir ngaranna si kreni leuwih mahal tak hayang aya hargaan keneh leuwih mahal pek-pek deui we sing gede lemes ngaranna batu abu batu leuwih mahal tak hayang leuwih mahal sing lemes pisan pek-pek ngaranna teh semen leuwih mahal bisi aya urang dieu ge ngajentul wae di imah aya hargaan moal hah moal aya hargaan lamun hayang aya hargaan bawa ka hareupeun panggung ka dieu kudu we keur pek-pekan di dieu hayang leuwih mahal hargana sing ngineng we mekrekanana matak nu ngineng mekrekanana bakal lemes hatena moal kasup qaswatul qalbi teas hate bakal lemes hatena tersebut teh hate anu lainun qalbi eta teh ngineng mekrekan beres matak nu hadir kana ieu tempat alhamdulillah urang kasebut jelema-jelema anu boga hargaan matak disebut pangawasan malahan ka dieu teh minimal ku ngalengkahna ge atuh perjuanganna teh da hayang hoyak ieu teh hayang naon yang kere we nya geus manin taqala ya ta'lamu ilman ghafirullahu qabla ayah tua sing sajelma anu ngalengkahkeun cokorna rek nangan ilmu maka ku Allah geus dihampura dosa-dosana rasul nu urang lagi ini kan lain ngaji do bisi aya urang dieu anu ngomong kieu ye kudu tingkah hareupeun panggung karya hayang kadeul ku batur di dieu bade nyangkere di malah kadenge
Aya ngomong gitu aya. Mana aja mana? Oh, datang. Wah, Rasul di orang laki angkat ini lain ngadengikeun lain urusan ngadengikeun jeung teu nama sama urusan sejen sanggeus urang ini nya geuning ustaz saya tamalin ngadengikeun ngadon hese nunutan. Oh, si eta menang sababaraha kanikmatan. Hiji nikmat dihampura dosa kusam datang kana ieu tempat, kaduana nikmat hees. Mata kanu nunutan tong digeureuhkeun. Keunis sina hees wilujeng molor. Aya pelajaran besar ya. Atuh teh tong dihudangkeun sina hees. Ustaz, saya tahu yang ada ini kan caca muilan we janut. Tuluy ke tong eureun, nu nyanut tong eureun. Oh, berarti saya kamu menang sababaraha kanikmatan. Hiji nikmat dihampura dosa kusam datang ka tempat, kaduana nikmat barang hak. Gitu. Wilujeng bentet. Gitu. Nah, lu datang ke ieu tempat mah rugi mah minimal meureunang naon kabagian dicarekan ku lurah heuh. Lu datang ke ieu tempat mah silaturahmi niatan bu niatan silaturahmi. Lu datang ke ieu tempat mah anu tadi hese pagi jeung tatangga kan panggih jeung tatangga heuh bisa ngomongkeun mu balik. Kamu balik cenah ayeuna mah da baheula mah sarengkung gitu. Ayo masalah dulu silahkan balik gitu. Niatan silaturahmi, ada silaturahmi tengah gaduhan tilu kauntungan. Hiji bakal dibukakan 1000 pintu rezeki. Kedua bakal dibukakan 1000 pintu rahmat. Nu katiluna bakal dibukakan 1000 pintu derajat. Rugi teu tah? Henteu, untung luar biasa. Mentak sok setiap aya pangtolaban datangan rek hasil henteu ilmu nu penting datang. Tanya kayak tinggal jam tuh sakit itu ini 10 menit lumayan. Kalau 2 menit aja kan tayana orang ngayakeun kieu di dieu teh judulna teh nyaeta memperingati pangemut-ngemut diisrokeun sareng dimeroskeunana junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah biasa disebut naon? Rajaban. Kupikeun. Rasulullah ya satu biasa diukur ini. Atuh, putar nyakangnya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju alif ngagaduhan sahabat. Benten 1 tahun yuswana. Namina Abdullah ibnu Kufah al-Kuhafa at-Tamimi. Rasul ngagaduhan sahabat namina teh Abdullah ibnu Kufah al-Kuhafa at-Tamimi. Nuju alif sok disebat teh Abdul Atik, pedah ganteng. Lamun di dieu mah kawas nu balik gini. Ayo sama mau lihat teredo uyut ganteng teh. Bahkan sok disebut teh Abdul Ka'bah, pedah tos di mana-mana teh nu diburuna teh Ka'bah. Lamun sare resep di Ka'bah, lamun nongkrong resep di Ka'bah, tos di mana-mana ka Ka'bah teh eta disebut Abdul Ka'bah. Ketika Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun di Masjidil Haram debikeun ka Masjidil Aqsa, tilinya naik ka langit ka Pustawan, alam malakut, alam jabarut, alam lahut debikeun ka Sidratul Muntaha. Sadayana manusia zaman harita teu percaya sabab bertolak belakang sareng akal sehat, bertolak belakang sareng pikiran, manya aya jelema ngapung ka langit. Manya aya manusia sapenting di Masjidil Haram tepi ka Masjidil Aqsa eta jarakna kurang leuwih 2000 kilo. Bertolak belakang jeung akal sehat. Ternyata Abdul Kufah al-Kuhafa at-Tamimi seorang sahabat di alit anu benten yuswana satahun pangpayuna percanten. Kusabab pangpayuna percanten nya disebat we ngagaduhan gelar Abu Bakar Siddiq. Nah, bisi urang dieu teh can terang
Abu Bakar Siddiq teh nama asli nama Abdullah ibnu Qufah Al-Quhafa At-Tamimi. Kan urang mah kadang-kadang nama asli teh terangnya Abu Bakar Siddiq we. Nah disebut Abu Bakar Siddiq ari abung teh bapak Bakrum teh isuk-isuk Siddiq teh ngabenerkeun janten pangpayuna kang isukna anu ngalareskeun Rasul diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Gitu mentak bisa aya urang dieu ieu. Da ayeuna barudak teh geuning sok baroga lakobnya. Ngabogaan sebutan kumaha geuning ustaz aya si Baskom. Kamari anyar keneh di Cijati babarengan jeung si Sebleker. Sapanggung jeung Ustaz Sebleker. Cek uing teh Kiai si Kiai Sebleker. Engke mah nyeun Kiai Busi. Nganu can aya teh Kiai Lato-lato can aya. Aduh, gerak Ustaz Dadan disebut Kiai Lato-lato lain teh lakob disebut teh. Bahkan aya di si Kamarang, si Cengik, si Lencangora tapi Sukabumi. Gusti geus si Karero atuh. Tapi si aya urang dia ge barudak teh disebut-sebutan, wadah ditutup di Cicadas. Ngaranna alus Hilman Hidayat, panggilan Jaro nya. Nah itu kajauh-jauh. Nya Jaro nya. Da teh ngaran asli mah Hilman Hidayatnya. Jaro umpamana suatu saat pupus maut ku urang teh da babaturanana para sahabat rek dihadiahan teu inget kana ngaran aslina rek dihadiahan teh ku lakouna we rek ku sebutanana dugi teu insyaallah dugi wa ila hadrati Jaro umpamana contoh kira da sampai gitu insyaallah dugi da urangnya geuning ka Abu Bakar Siddiq karena disebutkeun naminanya tara disebutkeun nami aslina gelarna we sebutanana wa ila hadrati pangkitu nya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar kitu banyak eta teh lakum naon oleh-olehna Isra Mi'raj Rasul tah tulikeun Bu nya eta salat anu 5 waktu oleh-olehna teh salat anu 5. Jadi sholat orang ke sok laksanakeun tiap dinten teh eta teh oleh-oleh Isra Mi'raj. Jadi urang ngabahas sholat teh lain mah. Urang ngabahas sholat. Ari sholat teh 3 huruf anu pokokna. Shod terus lam sareng ta. Shod lam ta salat. Nu pokokna we. Lamun dina bahasa Indonesia mah disebut eta teh kalimat vokal, huruf vokal. Kalau menurut apa pokok, shod, lam, ta. Ngagaduhan hantos, kurang ngutak tina kalimat eta we. Maksudna supaya ngaji uing tekan itu kadieu. Dalam mun teu dijudolan sok kacabrul uing ka mana we ya cucur dibahas aya itu kadieu urang teh. Naon shodna teh? Tina shodna teh urang cutak tina kalimat sidqul af'al. Naon sidqul af'al teh hade kalakuan. Jelema anu osok salat insyaallah kalakuanana sae. Insyaallah kalakuanana sae. Naon margina saur katerangan Bu, Pak? Kabeh pagawean manusia teh, kabeh anu sok dilakukeun ku jelema teh, rek berhubungan ke masyarakatan, rek berhubungan jeung niaga, rek berhubungan jeung ilmu pengetahuan, aya dina salat. Kabehana aya dina salat. Geura ieu urang buktikeun. Dina salat gara-gara salat ilmu arsitek berkembang. Gara-gara salat ilmu bas, ilmu bangunan berkembang. Leres teh? Nah, naon hubunganna Ustaz? Tina salat ilmu arsitek berkembang, apan ku sabab aya salat, kudu aya tempat salat. Ngayana ngaranna masjid, eta masjid ayeuna pahade-hade, Pak. Moal mungkin eta masjid hate lamun teu boga ilmu arsitek. Otak we kamari malam kamari euy ngaji di Cikadu ditu. Kacamatan Cikadu. Ya, jam 4 teh di Aljabar. Masjid Aljabar Cibinong nih. Aya nu kantos ka itu. Aduh, eta masjid cek euy mun gaya eta. Didinya jeung hayang dipoto nih nya, Ustaz. Nu kitu teh.
Ya Allah, gaya eta masjid tah gayana eta masjid teh nyata ku ilmu arsip. Ku ilmu arsitek. Teu sah salat lamun teu mayun ka kiblat beres. Sarua jeung ditahke, hei orang Islam, anjeun kudu diajar ilmu bumi, anjeun kudu diajar ilmu geografi, anjeun kudu diajar ilmu perbintangan. Sabab mayun ka kiblat teh meureunnan ku ilmu eta nyahoana teh. Teu sah salat lamun teu nutupan orang. Sarua jeung ditah, hei orang Islam, ciptakeun pabrik tenun, ciptakeun lawon, ciptakeun kain, ditahkeun har eta tina salat teh. Terus jadi lamun anu nyebutkeun abdi mah juhud. Baju eta we. Teu boga pipi-pipi acan lain juhud. Oh tayang. Bu, Pak, nu disebut juhud teh na Islam kedah juhud. Tapi nu maksud juhud teh ninggalkeun katerkaitan hate kana masalah dunia lain kabalangsak sorangan. Tapi ninggalkeun katerkaitan hate kana masalah dunia. Terus bahkan dina sholat kehidupan manusia termasuk bersosialisasi dengan masyarakat aya dina sholat. Ya di masjid ya, kemana nyeblat ya masjid? Masjid dia nyeblat ke mana? Hah? Nya ka Ka'bah di mana-mana ge. Aduh, aya tadi kolot teh tuh. Kita disamper itu deh, jatuh can berangkat. Ya dina sholat. Di mana-mana orang keur berjamaah, keur geunah we urang teh berjamaah, tiba-tiba imam hitut. Umpamana teu disadaran, leutik disadaran teh ku makmum kadengi, ku imam komo nu ngarasakeun rendangan tutup greuwas. Cing, nah eta salat kudu dibubarkeun atawa dituluykeun? Hah? Eta makmum nu keur salat teu keur ngamakmum teh dah kudu bubar wae salatna atawa tuluykeun? Tuluykeun. Salat kudu tuluykeun. Maka carana eta imam nu ngarasa batal ulah api-api teu batal. Kudu ngaleos ka gigir. Tong bebeja deui. Ieu mah ngalieu ka tukang, gagal euy hitut ulah. Ngesai ngaleos kan itu di mana-mana imam batal maka kudu salah sahiji makmum aya anu jadi imam. Tingali umpamana di sagigireun urang teh aya nu leuwih kolot, nu leuwih mafhum, nu leuwih alim, ta eta berhak jadi imam. Naik ka hareup ngalengkahkeun sampeanna carana nu katuhu heula bari disurusurkeun cara pinahna antara parukunan. Pinah parukunan, ulah keur cicing, ulah keur dina tumanina. Naon hartina di masyarakat? Yuk urang terapkeun. Hartina ketika ada pamimpin anu batal, ada pamimpin anu lengser, maka detik eta keneh kudu aya penggantina. Eta disebutna teh konstitusional. Tapi ketika imam aya parukunan anu kaliwat, umpamana ieu imam teh poho teu make ruku, langsung sujud poho imam poho teu hanya. Maka orang sebagai makmum aya di tukang lamun lalaki ngucapkeun naon? Subhanallah. Niatna zikir. Ngabejaan di mana-mana di tukang aya nu ngucapkeun subhanallah berarti aya hiji parukunan anu kaliwat si imam kudu ngarti ulah nanyakeun. Ieu bang ngaliut aya naon euy? Aduh. Batal tuh kabeh. Tong nanyakeun aya parukunan anu kaliwat. Jadi ngabejaanna makmum kudu sesuai aturan disebut konstitusional. Dalam ayeuna makmum ngabejaanna begitu imam sujud, der we ku suku di koer. Lograw ahwana mah atawa lato-latona. Ini tahu dah bahaya ya cek urang teh cek makmum di tukang hoi kaliwat hoi, aduh bahaya jadi batal aja. Tah dina kehidupan sapopoe kitu di mana-mana aya pamimpin urang anu salah, aya pamimpin urang
wajib kabejaan carana kudu sesuai jeung konstitusional lain untuk gebrek balai desa mah lain untuk gebrek imah mah beras jadi kabeh aya dina salat wajib aya nyantai dina salat tanha anu pasa iwal munkar salat teh si orang teh nyegah kana perkara-perkara goreng patut si urang mah motak jelema anu osok salat mah kaciri dina pameuteuna ge lain hideung Kang nu hideung mah bating ti dagor bating ti kusru untuk kieu sugan tarangna eta mah hideung pasti getos salat can pukul bating keur sujud tuluy hees disusut gitu ulah jemut gitu larasnya gitu nya bukti ti jelema anu sok salat kumaha maka saur katerangan ciri jelema anu sok salat ciri teh wajhun malihun pamunteuna teh sok marah-marah urang kitu teh jadi lamun urang omong ngaku salat keneh tapi jangan dulu keneh berarti urang teh karek salat nah temenang ustaz jamadun lain temenang yang cek keterangan wajhun abisun finar walau kana pakaian pamunten nu jamadun doa teh pinarakaeun sok sanajan jelema ngarti cacak jelema ngarti pinarakaeun tah jamadun doa mah komo beureun jelema bot anuju aya dia nu jamadun bae tangan lamun aya jamadun doa tong mah nyebutkeun ahli neraka eta jelema jamadun bae tah ahli neraka tah lain kitu buat teuing urang boga hutang teu dibayar amekeun ka urang buat teuing apa cek keterangan wajhun malihun fil jannah walau kana kadiban pamunteun anu marah mai teh pisurgaeun sok sanajan kagolongan jelema-jelema anu bodoh tah peupeulihun urang teh ngarti henteu leres teu diajar we urang teh marah mai jeung tetangga amis budi bu apa amis budi ari amis teh meureun naon dina gula mah naon rasana nya da goreng patut ai rasa omong gula tapi teu amis goreng patut meureun nya kitu saha resep kana amis kabeh resep kana amis resep kana amis mah gula nya geuning lamun naon ge ngangeun teu make gula asa teu meunah aya namanya hamar itu tuluy deui ini nyamok kudu make gula nih anu saeutik nya heueuh teu make gula teh naon cenah kieu kurang amis gitu eta mah jadi gula teh jadi pokok eta mah kitu salat tina salat teh sikul afal hade kelakuan karek salat teh praskeun tas kengeng kita na can kerok waduh eta seueuh acan cenah aduh hege eta masuk bahaya tah mutruk ada tiga bagian cilaka tah jang teh sabagian jang geus hiji dua kubrak ka nomor kaduana awas nomor kaduana tina salat nomor kaduana teh lainun qalbi leuleus hate kalimat tina salat puruk lamna teh nyutak tina lainun qalbi leuleus hate nanu kumaha leuleus hate teh kupikeun hate teh aya tilu rupa Kang hate teh aya disebut qalbun salim qalbun malid qalbun mayit aya qalbun salim qalbun malid qalbun mayit ari qalbun salim mah hate anu salamet nu kumaha ciri-cirina ustaz hate anu salamet teh bilih hoyong apal jalmi-jalmi anu hatena salamet anu ayeuna aya di dieu tah nu aya di dieu anu aya di tempat ilmu anu ngariung di tempat-tempat pantolaban anu resep caralik sareng para ulama eta teh qalbun salim hate anu salamet aya di nu kadua qalbun malin mah anu hatena gering ya boga penyakit lain para salat si eta ngan teu betaheun cicing di tempat ilmu teh teh bujurna teh kayaknya longting kaleumian teh kunaon eta teh konger gitu butak kita teh teu para rungguh loba alasan teh
ngajarkeun teh hayang ngongkol cenah kitu. Ngaleos ka pipin nah teu balik deui eta teh. Kalaupun malih begitu teh. Lain tara salat kosok si eta oge. Ngan aneh tatangga meuli TV nu badag urang nu muriang mah. Tatangga nganyuk motor urang mikiran hutang mah aya kitu aya. Atuh kitu teh kalaupun malih budug hatena budug hatena teu kenah nyari batur aya kamajuan teh aya di nu katilu teh paling bahaya Kang nu katilu mah kolbun mayit nu kumaha kolbun mayit hate anu paeh masih eta wah di ditaan teu kabita disingsieunan teu sieun diancam ku lurah oge teu sieun lurah pasti ngacam awas lamun di beresan jalan mau bere deui. Oh, kasieun tadi mana-mana di ditaan teu kabita, disingsieunan teu sieun. Awas bisa kasebut urang kolbun mayit, batur ngabrinjumahan si eta kadon ngarit. Aya begitu aya. Ditanya teh mangko naon teh jumahan aya pokna teh ada urang mah tara panasan. Cenah kitu. Heuh cenah. Udah kayak gitu ayah salat kahor kayak gini mau harum kayak kene gitu ya tah nu kitu teh kolbun mayit hate anu paeh bahaya Kang bisi urang kaasup hate anu paeh kos watul kolbi teulas hatena kumaha tuh supaya lain nu kolbi nu tadi teh nginang datang ka hareupeun panggung urang peprekan perewek gede sina lemes hatena sina lain dua aja capek tuh kan ada ikut ya duanya tinggal lagi deh tinggal hiji deui nah tinggal tanah tinggal naon ari tak kali cutak mah tinggal salat ya shot lam tak tinggal tanah teh tinggal kali tak naon ari tanah yo urang selawat saladu dieu Allahumma barik lana birojaba wa sa'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana ayo Allahumma birojaba wa sa'bana wa baligna wa hasil maqas sakali deui Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana barang tinatana hatos kata tarkul ma'asi naon tarkul ma'asi teh jelema anu osok salat maka sok ninggalkeun perkara anu judulna maksiat tarkul teh ninggalkeun ma'asi teh perkara pirang-pirang kamaksiatan naon nu judulna maksiat ditinggalkeun leuletikan we leuletikan gibah naon gibah teh ngomongkeun batur ya fitnah naon fitnah teh nuding nuding tak halus sama bahasa teh nuding puguh-puguh batur teh heueuh teh dituding ari heueuh mah lain nuding ya nuding anu sok di kampung mah sok kampung namimah ngadu domba nya awas Bu perkara haleuh tapi jadi dosa jarang uing mah nu teu ka hati teh ka ayeuna ya eta tatangga jeung dengan si Ece jeung si Ibi datang ka si Ibi Bi isu-isu kada lawan pantau dapur aya Bi aya Ece aya naon eta uing teh hayang nyamel tapi teu boga cengeng-cengeng tah cenah cengeng dua siki mah di teh mah kudu dapur teh atuh ngalah we dinya dua siki mah cenah tangkalna tah uing hayang nyaho nah heueuh dina leungeunna teh dua siki hah ari minta dua siki ditempot setengah kilo kabuni yo
cicing dina tanah batur buahan murah nah jadi milik sararea dirasa pikiran da murah cina ieu mah tanah buahna dina takana nu batur tanah ge tanah nu batur murah buahna teh jadi milik sararea da mulung cina ieu mah tata kumaha cing hah kupingkeun dia kupingkeun lamun dina teu halalna teh panghalahana teh hukumna teh eta teh subhat lain halal tapi subhat pangdeuketna lamun subhat teh lamun yakin nu bogana didoeun cing kira-kira didoeun mah bahkan tadi itu nama horor ya teh horor teh haram maka selimuti itu horor teh ngan aya kebiasaan kieu kan dina keterangan perkara anu geus jadi biasa di hiji tempat maka dimenangkeun eta meureun perusahaan teh nya perkara lamun di hiji tempat geus biasa contoh ari urang ngarit yang ngarit sok di kebun urang kebun batur kebun baturnya yang di urang biasa tak jukut mah dari pelak ayeuna jadi pertanyaan kumaha di kebun batur ngarit jukut menang melak pemerintah mah jukut melak heuh nya di berak dor mau ranca anu mau gantar keur tungtung teh aya naon aya aritan teh ka mana mang arek ngalajukut di mana itu di kebun Mang Anu disebutkan di kebun Mang Anu cenah aya banyak di kebun sorangan di kebun Mang Anu aya deui tah sedangkan menurut Al-Mukarram Syekh ke Al-Qayubi kupikeun menurut Al-Mukarram Syekh Al-Qayubi walau kana bungkrangon wa tututun wa belutun maka haramun menurut Syekh Al-Qayubi erek bungkrang erek tutut erek belut kasebut tinu batur mah haram geuning tadi aya rusuh kupikeun rusuh setekeun jelema anu teu ngaji keur jelema anu teu nepi ka nyaho keur jelema anu teu nepi ka terangan rusuh keur si eta mah da boro-boro ngarajukut kang salat oge keur jelema nu awam mah rusuh ngahulang hungkul oge Allahu Akbar teu apal bacaanana teuing naon kudu dibaca nu penting mah ngahulang salila bacaan Fatihah sah keur jelema anu awam gimana ya genah teu dengan kudu disebut imam bodoh naik teu jeung we pas ruku Allahu Akbar tanya hawa bacaan hulang we teu eta mah salat sah teu kapulang we umur ya dosa teh eta salat kitu kupingkeun salat nama teu dosa ngan dosana si eta teu daek tolab teu daek diajar menang dosana ngan dosana lain dosa salatna tapi dosa teu niangan ilmu nah tapi alhamdulillah da urang majel-majel menukeun niangan ilmu di mana salahnya insyaallah dimaafkeun nya insyaallah dihambur tah eta pentingna urang tolab ilmu teh di mana salah jadi hampura urang otak sok datangan nya aya mingonan dongkapan aya tengah tos taroskeun lain zaman hareupeun kiai cicing aya tukangeun ngermutruk teu kahar ki elek ka cenah ustaz eta mah lah teu kahar teh kunaon teh heuh teu kahar teh cenah ngomongna gara-gara sakitu hayo salat cenah ulah waktu angare balangsak teh ngai mana salat teh sudah bohong ya Allah lamun hayang beunghar mah ulah salat kang lain ku salat ku usaha heuh jeung teu ngajamin dia usaha gini nya pinter hayang beunghar lamun nu pinter jaminan beunghar berarti nu pangbeunghar teh profesor nu silahna bararotak heuh geuningan teu biasa we nya
kabeh oke ieu teh nungguan maot kabeh ge urang teh ieu teh nungguan paeh nungguan datangna ajal hirup urang pagawean urang teh eta teh kamakaluman nungguan maot gerak kelikeun la tadzul qadamu abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'in moal leunit tapak lancak ka hamba yaumil qiyamah sehingga tanya 4 perkara hiji an umrihi maafna urang teh bakal tanya umur urang tos digunakeun kana naon umur urang geus digunakeun kana aduh urang mah teh tingali aya nu tos huisan tapi ngora keneh nya tapi aya nu tos sepuh duikeun ka pupus teu aya huisan jelmun uing mamari almarhum Aki Dadi daya wisan duikeun ka pupusna teh nya nah ari nu ngora Kang Asep aya wisan teh hah uing loba murid nu sarwisan alhamdulillah uing sarwisan aya meureun nanti panggih meureun di jero sudah gitu makanya cenah cek keterangan lamun geus aya huisan eta teh sok sakedeung deui cenah sakedeung deui cenah tos huisan mah cenah wayahna tunggu panggilan duh alhamdulillah bu di urang mah alhamdulillah masih tenang tinggal di kota ayeuna Allahu Akbar di kota mah teh tenang Kang ayeuna tingali ya Allah tukang daging dicacat Kang di kota Gusti nu Maha Agung di Sukanagara aya tukang beas di Karungan ya Allah di Karungan eta di Cianjur mah di Cianjur tukang dawegan di Bacok ya Allah urang mah tenangnya urang mah tenang di Pagelaran aya tukang baju digantung Pak watir ya Allah urang kudu syukuran kedah syukur aya tukang bakso di dieu tah tukang bakso bejana cenah di batur mah dipuluh tapi gitu alhamdulillah ya Bu Pak seuri teh nikmat eta teh lamun urang seuri kade kapopohoan ke pangeran alhamdulillah nya jeung metak jeung inung budake di imah kudu loba seseurian gitu ngan kudu dina waktuna na tepatna naon sababna lamun keur gawe jeung inung budak rek nganggeuskeun tiba-tiba hitut tok keur camplangnya gitu balikan deui lagi mah cukup teh setengah jam euy marek nganggeuskeun keur bujana bareng keur buri habun ceulik gitu padahal masih talapung gitu nomor kedua wa anjismihi fi ma'ablah awak urang terus digunakeun kana naon awak urang tinggal tebiti janjang tapi keun ka mongkoy teh sabaraha taun urang teh ayeuna geus mimiti loba nu karasa cangkeng mikir loba karasa uing ayeuna ieu cacakan cek batur cek bapak uing mah uing teh itu mara keneh nya cek bapak mara keneh cek kolot ya mana leuwih kolot ya ayo teh mimiti karasa cangkeng teh nya teu paya nangtung lila kitu sok yang sprint teh kunaon teh cangkeng mah ya teu paya nangtung lila sok yang sprint teh kunaon gitu rupa-rupa aya geus kolot nya gitu loba nu karasa ayeuna gitu kok panon geus kurang penggras jeung ini teh geuning nanti kumaha teh lain dengan kalawan mah ceng hare di panon teh ya Allah heuh aya mah loba pidosaeun Kang terutama tina panon sok geurah tingali ya Allah Rabbi pidosaeun teh luar biasa sababaraha bulan ka tukang ting geus taunan teh bulanan keneh uing ge onang ka padalarang kabeneran supir ieu teh kah mana bieu supir teh ditingali suasana teh geus 5 watt geus tumuh baru sababaraha penting hayu dipake tuluhun aya cek uing teh maneh mah cek hees we keneh ku awe dibawana engke balikeun ku maneh arek hees ungeup ngartieun reup teh hees gigireun nu nganteur tukangeun sabaraha hiji barudak keur nyemplung we di jalan pemirsa tiba-tiba anu ngalaksonan di tukang teh engking ditinggali ku uing nasi pion oh aya motor geuning rek miheulaan berean jalan ku uing teh
teh kahareupeun ari pek teh motorna teh motor anu nongeng teh dipakena teh. Motor naon teh? Lain aya motor teh nongeng teh nih. Hah? Tak eta bener ninja. Ya Allah, nongeng eta teh. Teh heula aya nawaran kawin ge lemur. Cenah tabeli cenah motor di tempat teh nongeng gitu. Motorna teh. Cenah teh. Teu kabita cenah dina naon? Hiji mahal hargana, kaduana hese mawadus begitu. Nongeng. Teh tak helaan motor ari nu dibawa teh nyata malenot. Apa malenot urang dieu? Awewe, budak awewe. Pantaran SMA meureunna pantaran kieu meureunna teh. Da budak ayeuna mah geuningan teu bisa make celana nya. Ai pan baheula mah nepi kana saking ke celana teh mah setengahna bujur ieu teh. Beukeur mah make celana setengahna make motor nongeng coba eta. Bayangkeun. Ari kahayang teh geus hareupeun mobil uing tebang atuh sing jauh kan itu ieu mah lain didinya we tadi dinya. Heueuh, mah didinya tah hareupeun mobil uing coba eta. Makanya nongeng. Mus di rumah agung eta kangkotan euy. Ditempo teh pan dosa lain. Nya dosa ditempo dosa ari peuleuh kondisi katabrak. Mata daripada ayeuna kecelakaan demi keselamatan dipelong. Eta mah demi keselamatan. Gitu, matak tina panon teh deukeut kana dosa. Paingan Bapak Ibu sadayana saur katerangan jaga hate, tina hate sok ngalahirkeun pikiran. Jaga pikiran, sabab tina pikiran bakal ngalahirkeun ucapan. Jaga ucapan, tina ucapan bakal ngalahirkeun tindakan. Jaga tindakan, sabab tina tindakan bakal ngalahirkeun kebiasaan. Jaga kebiasaan, sabab tina kebiasaan bakal ngalahirkeun karakter jeung tabiat. Gitu. Jadi kunci nama tina hate. Matak lamun hate koswah nu tadi teh teuas maka carana teh tadi teh kumaha teh? Carana teh kumaha? Pek. Maksud uing we pek lain ku palu nya, tapi ku keterangan ku ilmu leres supaya jadi lagi nun kolbi hate anu salakno anu leuleus minimal lah nya. Hate anu lembut, hate anu lemes nya. Dua nu katiluna wa an ilmihi fi ma amila bih. Di akhirat teh bakal tanyakeun masalah ilmu urang tos digunakeun naha acan. Ilmu urang tos digunakeun kana naon? Bakal ditanya. Si horeng jelema teh ilmu teh rupa-rupa itu. Ayeuna na patani jadi patani teh rupa-rupa ilmu teh. Aya nu ahli melak cabe nya. Ayo ahli melak konteng, ahli atau melak konteng tiap melak begitu dijual murah. Jadi ahli itu melaknya humpul. Pasti dijual apa bagian murah deh. Ahli melak cabai, gaya eta cabai kan anehnya eta batur mah pas ngajual teh mahal, ieu mah murah deh. Berarti kurang maca eta teh, kurang maca gitu teh Pak. Teu salah pangeran mah. Ikro baca, aya baca dia teh anu parupa hatina teh mutasabihat teh aya majajna aya maksudna baca dinya teh baca lain ukur baca tulisan, baca alam sekitar, baca situasi, baca situasi dan kondisi gitu. Baca deui naon? Keayaan, baca deui alam, baca gestur. Eta teh baca teh rupa-rupa termasuk baca hargana ayeuna sabaraha gitu. Nya. Ilmu di kalangan ustad rupa kan aya nu ahli ustad teh ieu mah maca hadiah wah hadiah model kumaha we ahli aya deui ustad teh hadiahna teh roti ban ieu mah wah roti ban timiti roti atos jeung sajabana ahli eta mah aya deui nu ahli teh kana ngahikmah ustad teh setiap anu nyeri puntu bawa ka anjeunna ngademel ubarina cai pas uihna alhamdulillah anger we jadi puntu. Kalian rupa-rupanya gitu. Maka masalah ilmu mah lima. Hiji cara neanganana, kedua cara ngajagana, katilu cara ngamakeunana, kaopatna cara barokahna. Karek nomor kalimat cara nganepikeunana. Ai cara barokahna ngait ka guru. Matak sae
kali ku pangarsa ieu karesan ieu sakelas nuju SD ieu Pak Ustaz Dadak nya saya tak aya hadiah teh kitu sadayana para guru teh sebatan naon maksudna salian ti urang supaya manfaat ilmu teh berkah dan SNO berkahna Kang ilmu teh aya ilmu mah gampang aya manangan Google heuh matak kade barudak anu marasi sakola anu marasi naon diajar ilmu kade ka guru leungit adab sabab leungit tak berkahna ayeuna tos ngawitan ceuk barudak teh leungit adab panggih jeung guru di jalan teh lain sasalaman lain ngucapkeun salam ayeuna mah halakan heuleuh kieu tah heuleuh ceuk uing teh domba naon malong ge tah heuleuh tah tapi cek ini budak ayu bereto mah beda bereto mah boro-boro nu kaajar nu teu kaajar we baru SD rek ka sakola pas ngaliwat teh adeureun ngaranna assalamualaikum ngaranna bereto mah ayeuna mah boro-boro anu teu kaajar nu kaajar rek ka heuleuh kita bereupat mau kitu motor guru butut aya mah alus wah nyempung pangheulana guru mah disungsep kana solokan padeulit teuing gitu ya wa'an irnihi fi ma'amil bih awas nomor kaopatna dua kali perintah petojab di akhirat naon wa'an malihi masalahata mah dua pertanyaanna ti mana meunangna digunakeun kana naon ti mana meunangna digunakeun kana naon tak alhamdulillah urang dieu tos ngagunakeun salah sawios hartana nyaeta ku ngayakeun model kieu da kuring yakin itu meureun udunan teh hah udunan henteu nu kalau teu udunan urang dieu hungkul udunannya udunan malaya teh mayat lalu nas teh hah henteu aduh pada haliwang yang mau balik ya kada ge telunas pada haliwang mau balik ya kupingkeun ibu saur katerangan sodakoh teh tanpa ulbala sodakoh teh ngahalangan kana balai mudah-mudahan we atuh rezeki anu disodakohkeun kana ieu perayaan teh nu tadina rencana Allah dina kodok kodok mu'alakna nya ai mau broma geus moal bisa dirobah ieu mah kodok mu'alakna tiasa dirobah terjadi nepi na balai ka urang teh gara-gara sodakoh anu dipasikeun ke perayaan ieu amin kapan kodo aya kodar cik urang mah takdir teh eta teh takdir teh dua rupa mubrom aya mu'alak aya mubrom mah teu tiasa dirobah Bu nya model ayeuna jodoh urang jenis kelamin awewe jeung lalaki teu bisa dirobah sabenerna mah nya akurin ustad ayeuna mah bisa dioperasi udah ini paru-parupannya lalaki hajar awewe awewe hajar lalaki talung keneh lalaki hajar awewe mau gampang tinggal mapas coba awewe hajar lalaki tanggal kulit tunggu paru-parupa ya nah zaman teh ya boro-boro operasi gitu iya mah lalaki resep lalaki kan disebut sodomi ya mulai dorakanna luar biasa tinggali kaum Nabi Lut lalaki bogoh ka lalaki dibalikeun lemahna sakampung eta sakota eta dibalikeun tah kaum Nabi Lut tah bisa aya urang dieu kade teh udah kabayang ku urangnya lamun lalaki bogoh ka lalaki di atuh ngadu pedang heuh nya jadi lalaki kudu bogoh ka awewe kudu bogoh ka lalaki gitu awas malah sahana di mana meunangna digunakeun kana naon arek harta anu kacekel ku leungeun arek harta anu berupa di pemilik urang sabab ngaran rezeki teh aya tilu aya rezeki mau'ud aya mamruk mau'ud mautu aya mamruk mau'ud mautu rezeki teh aya nu kapimilik urang model tanah motor HP jeung sajabana eta mah berupa kapimilik urang aya nu asup kana ti koro urang meuli bala-bala umpamana dang sintinya aya meuli bala-bala teh nya garung-garungnya meuli garung-garung depan garung jebarat teh sarua mata gede bala-bala itu mah garung-garung meuli garung-garung 5 siki bawa ka imah buating rezeki urang mah nu kedua nu tilu mah dipacok ku hayam kucing teh kitu nya aya deui rezeki teh anu berupa kana nama baik urang naon kapercaya ku masyarakat teh jadi RT tah RT teh jabatan eta teh rezeki
percaya mau jadi RW oh ya nah eta jabatan teh ulah disia-siakeun sabab urang teh ditilai sautak-sautik teh mangnya euy jabatan RW tapi eueuh hadir ke pengajian model kieu awas bahaya tah ya mangnya euy aya RT eueuh nya kerja bakti bahaya tah cilaka tah nya nu tadina rezeki teh nu tadina jadi anugerah teh bisa-bisa jadi wah cilaka tah nya itu kaeta teh rezeki berupa rezeki kini ka kebun alhamdulillah urang boga tanah lega awas tanah lega eta teh ngaha urang meuli atau menang geser-geser tah bunga ka kebun tepira setengah meter geserkeun teh ngejak alhamdulillah cenah boga sawah lega kabeneran sawah urang belah handap sawah batur belah luhur ari galenganana eta teh watasna unggal macul hayo we dikukut atuh beuki lega urang nya nya bakal balik peta pertanggung jawabanna saur katerangan 7 lapis bumi ka handap bakal dibeulekeun kana beuheung ayeuna di dunia bisa sesarengehan seui nya tapi ke daerah sana bakal dulungan urang tetangga urang mah bisa dulungan nya jabatan urang nu tadi lanat komo kalaka urang cilaka ku jabatan terus ya maka urang balik deui kana naon kana salat yuk urang beneran salatna urang si bener salatna da yakin ari agama mah mungkin salah ceuk keterangan salat anu bener-bener salat ngajaga tina perkara anu fahsa sareng munkar perkara-perkara anu goreng mudah-mudahan urang sanaku ngayakeun perayaan model kieu Bapak Ibu sadayana urang sadayana dijamin ku Allah janten jalmi-jalmi anu insan kamil jelma anu sampurna keng kabagyan dunya arwah akhirat amin sing langkung getol kana ibadah amin sing langkung namihan ilmu urang amin sing langkung leuleus hate urang amin sing langkung soleh-soleha amin sing jauh balai para rezeki amin sing rawuh beuweung ramai aleun amin sing berkah bari tumanina amin ya Allah ya rabbal alamin cak sakitu mudah-mudahan aya manfaatna apabila ada sumur dadang boleh kita menumpang mandi lamun ngaji uin kurang panjang sok atuh kena onang pun masuk pada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.